suha itu gugup payah. Aduh nanya selalu lulus kieu. Kunaon? Teuing ya oge. Ai bisa sahur teh. Sahur. Kunaon atuh? Teuing teu terang. Cing sabar gak sahur teh nu bener. Opat Kalah, sihat. Kunaon? Iya tolong. Ai nu nyeuna kayu putih teh. Aku kayu putih ku iya ya. Ku iya we. Meni dorok maneh teman di sabaraha poe. Nah atuh bieu bet bisa pingsan. Teu terang abi ge. Emang tadi tuang jeung naon? Kaledok Bang. Cek abi ge, ari tuang subuh-subuh teh opat sehat, 5 sempurna. Tong hilap ditambahan susu. Susu naon? Eta susu sapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun sobat rancage, Wilujeng tepang deui dina episode kutil anu jejerna hikmah nahan lapar dina waktu saum. Sateacana ibu badana ros. Kumaha ibadah saumna? Mugia berkahnya, amin. Puasa hartosna nahan lapar, haus sareng hawa nafsu ti ngawitan subuh dugi ka kaluarna mega beureum. Janten urang tiasa fokus kana ibadah ka Allah Subhanahu wa taala. Puasa ngagaduhan seueur kasayan sareng mangpaat pikeun kasehatan urang. Salian teh eta, puasa oge ngagaduhan hikmah anu tiasa dilenyepan tina falsafahna. Salah sawios hikmah puasa nyaeta urang ngaraoskeun lapar sareng haus anu sami sareng dulur-dulur urang umat manusia sadunya. Boh nu beunghar, boh nu pakit. Nalika buka puasa, urang bakal ngaraos bungah ningal katuangan nembrak di payuneun urang. Sok sanaos ngan ukur gorengan sareng cai, tiasa ngajantenkeun urang bagja. Kabagjaan anu sederhana, anu diciptakeun tina rasa lapar. Saurang ulama kantos ditaros, naon katuangan anu pangraosna? Eta ulama ngawaler idamuhu alju, nyaeta lapar pisan. Kusabab, nalika anjeun lapar, tuang sareng eueut naon wae janten nikmat. Nalika urang saum, katuangan anu ku urang dianggap biasa unggal dinten teh janten karaos spesial pas nuju buka puasa. Malihan ngan sargot cai jeung sakeupel sangu janten nikmat pisan. Urang biasana sok ngahargaan katuangan teh ngan saatos urang ngaraos lapar hungkul. Cara puasa, urang salaresna dilatih pikeun bersyukur ka Allah. Urang tiasa ngaraoskeun ka nyeri jalma miskin sareng kalaparan anu sakapeung henteu mendakeun tuangan di bumina unggal dinten. Sakapeung ukur mendakan katuangan oge tos ngaraos bungah pisan. Jadi, ku puasa, urang oge ngaraos parasaan aranjeunna. Nabi Yusuf kantos puasa nalika janten Menteri Perekonomian Mesir kapungkur. Anjeunna sasauran, kusabab sim kuring hawatos pami kuring wareg, kuring bakal hilap kana patuangan jalma miskin. Imam Izzuddin bin Abdissalam al-Sulami mineng masihan katuangan ka jalmi lapar. Sakumaha anu kaunggel dina kitab nama Qasid al-Saum kaca 16, anjeunna ngadawuh, saestuna jalmi anu puasa saupami ngaraos lapar, anjeunna inget kana rasa lapar. Eta hal anu masihan anjeunna pangjurung pikeun masihan katuangan ka jalmi lapar. Mung sakitu anu tiasa kapihatur, Hapunten samudaya kalepatan. semangat puasana. Hatur nuhun. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepang deui di episode kutil salajengna. Diantosnya. Dah. Gusti nu maha asih, cahya Ramadan ing gelis katimbang, na pucuk tangkal harapan, ngalangitkeun doa-doa jeung kahayan, mangka eling umat manusia, hirup urang dan sajarela.
dosa